beda senang motor. Bayar lah. Begitu haji. Bayar. Apa? Aya ge ieu pangangsulan. Ini mah berharga. Yo. Dia punya pemajikan di mah. Ke rumah usaha hese tunggu parkir teu payu. Aya nu mayar parkir pangangsulan. Yo. Tapi lah bae lah. Rezekina meureun sakieu sapoe. Naon cenah aya berita naon di koran? Berita terhangat. Seorang perampok ganas ditangkap oleh polisi. Nah, naon aja perampok ganas ketika ditangkap? Ganas dan urang loba itu tuh ketika ganas. Oh iya naon deui ya? Di sebuah PT Garmen terdapat 500 karyawan dan semua karyawan tidak diwajibkan memakai jilbab. Bangke bener ya, kecuali karyawati. Artinya heueuh bangke. Terus berita kedua, dari sekian ratus karyawan hanya ada 5 orang yang berjilbab. Wah, keterlaluan dengan 5 anu berjilbab. Ternyata telah diselidiki, ya emang wanitanya cuma 5 orang. Bangke di seorang pemimpin telah melakukan penipuan korupsi. Berita terhangat, seorang pemimpin telah melakukan korupsi. Termasuk berita terhangat dan kami namun aya pamimpin anu sifatna jujur sekali baru berita terhangat. Kok, Salam. Bang. Itu Naon? ada sawe coba pengabuh ini duit mamang sebenarnya mah bingung duit loba ngabutuh Kieu. Kamari. Jangan ngaranna Saeb cenah. Karek naon cenah saya teh mah. Saeb teh loba hutang sih ka urang. Loba anu nyebutkeun teh apa ngaran tapi tak apal imah cenah. Lagi gitu kemana cenah di mana tanpa panggil deui we cenah. Eta teh sirine urang teh pakaian dipercaya ku batur. Terus kumaha? Kemarin yang dibayar sih kan nama terbutuhkan mulai itu ge lagi teh Mah dewe bejakeun isu anu bersangkutan. Teh sedang ngomong terus kumaha ini kamu jadinya. kata dibayar Iya. Kamari tetangga orang kualatan akur kawas orang boga sangkut paut utang kita. Mana ngajual motor Honda Beat betul. Tapi geus lila. Dijual payu. Terus amat dijual itu weh. Motor-motor manehan aneh dijual ke manehan aneh. Urang make miluri. Pokoknya mah kieu isu apa yang harus bersangkutan asukan negara tangkai ngumpul itu di semua ngumpul alhamdulillah ya alhamdulillah kayaknya kabur bener bejakeun atuh nya ya sakitu atuh nya hapura kaganggu parkirna siap yuk assalamualaikum bro salam. Boga
kieu anu nagih ngapun terus itu ngapun nagih hutang eta ieu tapi da aya ngaran-ngaran hutang ada urang teh wajib dibayar nya sok inget itu kana bahasa barudak pernah ngadenge yang diantara perkara anu kudu diheulakeun teh ulah diengkeun teh aya 5 perkara. Hiji di mana-mana aya mayit parantos maot kudu saengalna dikurebkeun. 2 di mana-mana aya tamu kedah saengalna diwarang kalebet disuguhan. 3 di mana-mana murang kali kok istri buat pamaget di mana-mana tos manjing kana umur maka kolotna kudu saengalna disalametkeun dipikahkeun. 4 di mana-mana boga hutang kudu saengalna dibayar bisi kabawa maot. Anu terakhir di mana-mana urang ngabogaan dosa lamokot ku dosa maka urang kedah saengalna tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Kanggo ka palawargi sadayana diantos kanggo episode anu salajengna dina video channel YouTube Sayap Sejati. Oke, teu hilap terus ngadukung channel YouTube Sayap Sejati ku cara like, share, komen, oke, subscribe. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.